Mayarkeun teh meni bosen konten teh nganu kieu we nalurutan. Heueuh atuh da kumaha deui cari ibu-ibu rumah tangga mah. Kieu we rutinitas sapopoe kontenna oge. Bade ngancicing ge ukur di kampung nyeun konten naon atuh paling masak-masak meureunnan. Apan kieu cing parasu oge ceung konten mah. Amati tiru modifikasi. Anu penting mah ulah ketiplek-ketiplek we sarua pisan. Asa ulah nurutan teuing batur we kudu boga ciri khas masing-masing. Ari euceung ngaraoskeun bosen mah skip lah skip da moal nanaon. Moal maksa abdi mah nu resep syukur nu henteu nyakeun bae. Da abdi mah konten di dieu teh sanes bade bersaing. Bade ngahibur areuceun sharing-sharing berbagi pengalaman teh ce. Bonusna keng dolar per alhamdulillahnya. Heueuh hampura we atuh nya cedak konten abdi mah kieu geuni eueuh nu istimewa jiga batur. Kan ukur konten sapopoe ibu rumah tangga di kampung anu bercita-cita yang memperbaiki ekonomi tina konten. Heueuh sugan jeung sugan ngalah sugan ce. Tapi alhamdulillah ketang tos aya hasilna. Sanajan hasilna teh seueur parasu tapi alhamdulillah pisan kanggo abdi mah. Sok kanggo areuceun anu karek mulai konten tong patah semangatnya. Kudu yakin bahwa urang teh bisa, piraku batur bisa urang henteu. Arek saeutik lobana mah engke hasil anu penting mah urang geus berusaha. Jong teng poho selalu bersyukur intina mah. Lamun konten batur leuwih rame ti urang jadikeun motivasi. Kumaha carana sakan konten urang ge bisa rame jiga nu batur. Entong kalahkeun sirik ieu mah tapi turutan. Heueuh pokona urang pada sarua diajar we da sarua urang ge diajar keneh. Eueuh nu teu mungkin atunya di dunia ieu mah ayeuna teu rame sugan we engke mah rame jiga batur. Nu penting mah urang selalu berusaha sabari ngadoa heuh teu ce. Tuh geus seperti biasa we nya ce urang mah isuk-isuk teh kieu. Memeh nyabak pagawean lain teh mere dahar heula budak. Meh jongjon ke barang gawe teh sajan barang gawe na ngapoe kitu ge pagawean imah. Ayeuna mah cing teh malih huapan aksna diajar ku sorangan ngahuap. Bongan geuning lacina ge teh biseun dahar teh dihuapan ku inung mah. Keleh ku adina atuh adi da mah geus pinter ngahuap. Tah lanjut ena mah inung naeun urang ngahuapkeun sangu heula supaya we imah beuteung eusian ulah kosong teuing.